ieu teh koridor kanggo akal gitu mawi disebut hukum akal gitu. Matakna urang bade ngabahas nu kahiji sifat nafsiyah ya. Nu kahiji teh sifat nafsiyah. Harusna sifat nafsiyah teh sifat diri gitu pamili urang mun nerangkeun diri gitu. Sifat nafsiyah mah mun hiji nyata wujud. Pihartosna wujud teh aya gitu maksudna. Upami urang ngapalkeun mah gampil. Naon hartosna wujud aya gitu. Mung upami urang hoyong ngajadikeun tauhid teh janten dadasar hirup gitu. Tauhid teh pergi ngajeroan heula ieu gitu ya. Pergi heula kahiji panginten ayana Gusti Allah eta teh sanes ceuk panon urang. Ayana Gusti Allah sanes ceuk ceuli urang. Dalamun aya ceuk panon kudu katempo, dalamun aya ceuk ceuli kudu kadangu gitu maksudna teh. Dalamun misalnya aya ceuk rasa kudu kabayang. Tah ieu mah sanes ayana Gusti Allah teh ceuk akal. Tan meuli disebut we teh hukum akal gitu. Tiasa basihan koridor kanggo akal. Kepentinganna sarupi supados fitrah akal urang terjaga gitu maksudna teh. Supados fitrah akal urang tereksa ku filsafat jieungan manusia gitu maksudna. Hiji eta tipayun tos dicontohkeun. Contoh nu aya ceuk akal gitu ya. Pami urang ningali haseup di luhur gunung, ceuk akal urang pasti di gunung itu teh aya seuleu gitu maksudna teh. Padahal soca urang teh ningali seuleu, cepil urang teh ngadangu nu kaduru ku seuleu, tapi akal urang mah wani ngawajibkeun gitu. Yang di luhur gunung eta teh aya seuleu gitu maksudna teh. Kajanten sifat 20 teh disebut sifat wajib anu ngawajibkeunna teh sanes batur gitu. Tapi nu ngawajibkeunna teh tangtosna ge akal urang nyalira gitu. Ceuk akal urang wajib aya gitu eta teh. Tamata upami bade ngabahas sifat wujud kahiji panginten ieu teh mutlak kedah diawitan heula ku ngahajakeun ngaluangkeun waktos kanggo tapakur gitu, kanggo tapakur. Salah sawius ikhtiar tapakurna teh upami Rasulullah nguningkeun teh tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zatihi gitu. Urang kedah ngawitan tapakuran sanes kanten hal tos diciptakeun ku Gusti Allah gitu maksudna teh. Bade napakuran alam kabir dina haros alam agung gitu ya. Napakuran turunna hujan, napakuran ngagilirna panon poe, napakuran jadina tatangkalan, napakuran baranahana sasatuan atanapi alam sagir gitu. Alam sagir dilebet. Napakuran ngalirna getih, napakuran denyutna nadi, napakuran detakna jantung. Mangga ada objek tapakurna mah seueur gitu. Ngan abi hoyong masihan koridor anu tina hasil eta tapakur teh akhirna akal urang memutuskan gitu. Akal urang netepkeun ieu teh mustahil jadi sorangan, ieu teh mustahil ngatur sorangan, ieu teh mustahil ngurus sorangan gitu. Cek akal urang teh ieu teh wajib aya nu nyiptana, wajib aya nu ngurusna, wajib aya nu ngaturna gitu. Tan nyipta nu ngurus nu ngatur eta teh nyaeta pangeran urang nu jenenganna Allah Subhanahu wa taala gitu. Hiji eta, terus nu kadua. Saleresna nu aya teh mung Allah gitu. Nu aya teh mung Allah. Salian ti Gusti Allah sanes aya tapi diayakeun gitu. Tah maksud abdi teh kieu. Benten tebih gitu antawis jalmi anu ngarasa aya jeung jalmi anu ngarasa diayakeun teh benten tebih gitu. Jiga teh sapira kecapna mah ngarasa aya jeung ngarasa diayakeun. Tapi dina prak-prakan hirupna gitu ya. Dina rarasaanana, dina kaayaan hatena benten tebih teh. Antawis jalmi nu ngarasa aya jeung jalmi nu ngarasa ukur diayakeun gitu. Upami jalmi nu ngarasa aya abot hirupna teh gitu. Abot upami jalmi nu pamadegan hirupna ngarasa aya gitu. Tapi upami jalmi nu pamadegan hirupna teh ngarasa diayakeun hampang gitu teh. Da Gusti Allah nu ngayakeun lagi gitu. Da urang hirup lain meunang hayang gitu. Urang aya lain meunang hayang, urang mah diayakeun. Mata rezeki sangkan urang anger aya pasti dijamin eta mah ku Gusti Allah eta teh hampang gitu.
Tapi benten jeung jalmi nu ngarasa aya gitu. Tahun hareup urang kudu anger aya gitu. Matak stok beas kudu sakieu ton. Stok daging kudu sakieu kintal. Kamu nu ngarasa aya mah jadi abot eta teh. Boga budak engke kudu geus TK, kudu SD, geus SD kudu SMP, geus SMP kudu eta teh nu ngarasa aya gitu. Upami jalmi ngan sakadar ngarasa diayakeun dasar-dasar teu gaduh beban. Itu gaduh beban dina hirup teh. Naon kadar dilalakonkeun kitu tos kitu. Nabet kudu riweuh-riweuh teuing kitu. Kadar nungguan maot namun sibuk-sibuk teuing atuh kitu bareng lagi. Tah salaresna mah ieu teh gumantung kana filsafat nu mana nu rek dianggo ku urang kitu. Dan filsafat materi mengajarkeun urang teh aya gitu. Eta teh upami filsafat tauhid mengajarkeun urang teh diayakeun gitu. Dan nu aya mah mung hiji nyaeta pangeran urang nu jenenganna Allah Subhanahu wa taala. Tah maksudna teh kedah diawitan, dilalanyahan ti dinya kitu latihanan teh. Unggal dinten teh teras we dihadirkeun gitu. Urang mah lain aya tapi diayakeun gitu. Sanes urang ngungkur gitu. Sanes kanten nu aya sabudeureun urang. Sanes kanten nu aya dina realitas hirup urang da statusna teh sanes aya eta teh tapi diayakeun kitu. Tamu ayana teh atanapi diayakeun teh henteu ngadada, diayakeun teh nganggo asbab kitu eta teh. Siga ayana tatangkalan asbabna teh ku sabab dipelakeun dina taneuh, asbabna teh ku sabab diceboran, asbabna teh ku sabab disorot ku panon poe ayana tatangkalan teh eta mah asbab kitu maksudna teh da wenang Gusti Allah mah ngajandenkeun tatangkalan teu kudu make cai, teu kudu make cahaya panon poe ge kitu. Tah sanes berarti ayana tatangkalan teh ku cai jeung ku cahaya panon poe. Dan cai jeung cahaya panon poe mah ukur jadi asbab gitu. Tah pami filsafat materi pasti anu langkung menarikna teh nalungtik asbabna gitu. Upami tauhid mah teu hoyong terang kana sumberna gitu. Keun beda asbabna mah kitu keneh kitu keneh. Abdi mah hoyong terang ka sumberna gitu ya teh mah teh nu namina Allah Subhanahu wa taala teh tara dugikeun ka ical tina emutanana teh tara dugikeun ka ical gitu sabab naon nganteng eta teh hayang panggihna teh kitu aya ku hebat-hebat teuing kitu aya ku tohaga teuing aya ku sampurna teuing anjeunna teh nepikeun ka hayang pendak teh eta teh tara ical tina hatena teh iraha tiasa gok tepang naon margina asbab mah da kitu keneh kitu maksudna teh. Tabenten sareng materialisme mah justru mutak nanti asbab gitu ya teh. Mutak siga tatangkalan oge direkayasa dugikeun ka aya rekayasa genetik tatangkalan sanes kanten kumargi materialisme mah sanes ngajak nalungtik sumber tapi ngajak nalungtik asbab gitu ya teh. Tah ikhtiar tapakur tos pengawitan Gusti Allah teh aya malihan akal urang tos ngawajibkeun ayana kitu ngamustahilkeun teu ayana kitu maksudna teh. Tah ieu teh kedah sing jero kitu ngawajibkeun ayana ngamustahilkeun teu ayana. Hate urangna teh cing teges kitu. Cing teges. Maksana engke bakal karaos ku urang dina kaayaan teu normal kitu. Upami dina kaayaan normal mah ku kayakinan sakieu teh urang teh tiasa kitu. Tapi hiji mangsa nalika Gusti Allah nguji urang ku tekanan tah kadang keimanan sakieu teh teu ajan cekap kitu. Tah sehingga urang kedah negeskeun tina jero hate naon negeskeun wajib ayana negeskeun mustahil teu ayana kitu ka Gusti Allah teh kitu. Tah matak siga keun we daya Gusti Allah benten eta teh. Ai kecap nama sami wae tapi nalika diucapkeun eta kecap ku jalmi anu tos teteg ngawajibkeun ayana teteg ngamustahilkeun teu ayana jeung jalmi nu sakadar tuturut muni kitu. Keun beda ya Gusti Allah gitu. Sami kecapna mah ngan hawa nu karaosna benten kitu. Ari ieu mah ukur kacapangan
tuturut munding jika batur nyariosna teh keun beda ya Allah ari ieu mah teu kitu da memang tina hasil nalungtik tina hasil tapakur dugikeun kat hatena teges ngawajibkeun ayana teges ngamustahilkeun teu ayana kitu tah Gusti Allah nu aya teh kitu sadian ti Gusti Allah mah sanes aya tapi diayakeun kitu bade masalah bade musibah bade kejadian gitunya eta teh bade wabah bade naon wae gitu bade naon wae nu aya dina kanyataan hirup sarasna sanes aya tapi diayakeun kitu tasiga ayeuna anu nuju rame dibahas virus corona dalam penelitian ku tauhid mah gampil ya Allah nu ngayakeun teh da gampil nueuhkeun ge gitu ngayakeun aya tangan detik da nueuhkeun ge tiasakeun aya tangan detik gitu ya tapi kumargi jalmi ngarasa aya otomatis dikapi realitas ge sanes diayakeun tapi aya matak sibukna teh alah batak gitu saalam dunia geunjleung gitu ku makhluk anu teu katempo acan gitu maksudna teh dugikeun ka ekonomi anjrok gitu dugikeun ka militer dugikeun ka badan intelijen diturunkeun gitu keur yang hareupan makhluk anu sarasna mah ukuran nanti itu tempo acan gitu. Padahal lamun misalnya pemadegan aku tauhid mah da gampil gitu. Rumah saya teh boga dosa ka Gusti Allah gitu ya. Lamun rumah saya sok buru-buru istighfar. Bisi kaburu didatangkan ku corona gitu. Nyapan sederhana ya. Da mustahil meureun ari urang nanya teu boga dosa mah make jeung didatangkan ku corona. Lamun misalnya urang gaduh pamadegan diayakeun mana ada teu sieun kitu nya ku corona. Tapi ku sabab ngarasa aya ribu ngepikeun ka masker ge parebut gitu dugiskeun ka supermarket ge dibarorong ti mana mimitina tina sasangkaan aku materialisme sanes ku tauhid amun cek tauhid mah da gampil Allah ngayakeun da Allah kayak bakal ngeuweuhkeun gitu kira-kira kamu beunang wah sugan eta kan gitu tinggal evaluasi bener masing-masing kan gitu da tebih ti anggalna ti 14 abad tahun kapengker ge Gusti Rasul tos ngawartosan gitu Gusti Allah di akhir zaman bakal nyiptakeun seueur wabah gitu nya dan moalkeun amada jami mukmin kan gitu maksudna teh da tinggal ngaragap hate we beunang gitu yakin teh ka Gusti Allah makbul teh keimanan urang makbulnya atos we gitu da moal keuna kitu maksudna teh najan mahabu di lembur urang berenang ku corona demi Allah moal keuna kitu maksudna tah maksudna teh sasangkaan ieu teh agung efekna teh apon ka dituna mah jadi ngarobah kanyataan tina lepat sasangkaan teh kitu utawa mawi ngadamel sasangkaan ieu teh kedah apik kitu lalenjepan deui ieu sasangkaan teh tina tauhid atanapi masih keneh tina materialisme gitu. Da diakui atanapi henteu, disadari atanapi henteu, dan tos terlanjur aya gitu. Dina hate urang teh malah eta materialisme teh tos jadi patekadan gitu. Materialisme teh bisa jadi patekadan eta teh gitu. Aya na jero hate urang teh. Engke hiji mangsa alika Gusti Allah bade nyokel akal materialisme dina hate urang bakal ngalaman perang harti gitu maksudnya teh kieu da materialisme diasupkeun kana jero hate urang kapungkur teh nepikeun ka jadi patekadan make asbab makhlukna teh setan ilmu tauhid dilebetkeun kana jero hate urang nepikeun ka jadi patekadan aya asbabna sami naon malaikat nu ngalebetkeun teh tangke antosan sagedap deui teh gok pendak teh na jero hate teh kitu gok pendak make jeung aya keun, make jeung aya capek, make jeung aya ripuh kitu na jero awak teh. Ceuk tauhid kieu, ceuk kebiasaan kieu kitu. Ceuk tauhid kieu, ceuk materialisme kieu kitu. Siga mayunan murang kali teu damang kitu ya. Kitu teh. Ningali suhu badana kitu nya 38 leuwih, terus batuk kitu nya, budak teh tuluy sesak napas. Wah. Palang siang isuk teh maopan kita eta materialisme kan. Terang awalna kudu terang tungtungna gitu. Terus itu dipasihan analisa medis kan. Cirina kieu. Cek materialisme teh atuh ieu mah paling oge
sabulanan dege biheung cek materialisme cek tauhid kumaha tadi momen nama diadu eta teh. Ketika orang nyekal materialisme budak aya keneh tapi sedih ditinggalkeun maotna geus datang gitu. Geus datang. Paturai tinung terasana teh geus datang. Padahal budak urang teh hirup keneh. Pedah panasna nyepret, teu daek tuang, tuluy napasna sesek padahal budak urang teh hirup keneh gitu. Tapi ku sabab urang nyepeng prasangka materialisme didukung ku diagnosa medis gitu eta teh. Ku urang teh dicepeng budak aya keneh ge rasa paturai tinung nama geus datang eta teh kieu. Make jeung sieun kitu nya hareupan budak teh. Make jeung sedih nya hareupan budak teh. Tapi lamun urang nyepeng ilmu tauhid. Lamun waktosna da abdi teh tiasa ngahalangan, lamun can waktosna da moal bisa dipaksa. Nyangakeun sadaya-daya pan hampang. Pan hampang eta teh. Dalam misalnya nyepeng filsafat materialisme cobaan ku itu bari jeung panik eta teh. Neangan ubar teh bari jeung panik eta teh kitu. Tah sadari kitu maksudna teh. Ngajero hate urang sadayana teh tos aya eta teh kitu tos aya. Matakna abdi ge teu patos ngartos kumaha kronologisna teh. Make jeung ulama henteu waspada kitu. Ku lebetna paham materialisme ieu teh. Kala ka kuda-kuda teh ka Kristen. Kala ka kuda-kuda teh ka Yahudi gitu maksudna teh. Untuk kuda-kuda kana lebetna materialisme mah gitu. Da urang ge moal daek pindah ka Kristen mah meureunnya gitu. Da urang ge moal daek pindah ka moal. Tapi adi materialisme mah geuning urang nampi. Tah ieu teh teu waspada pindahna pamadegan hirup urang teh da sanes pindahna tata cara ibadah gitu. Tapi pindahna cara berpikir gitu eta teh. Pajanten benten tebih eta teh. Antawis jami nu ngaraos aya jeung jami nu ngaraos diayakeun gitu. Tah tos Gusti Allah teh aya. Urang mah kadar diayakeun tangtosna ge beda antawis nu aya sareng anu diayakeun gitu. Tangtosna ge beda antara nu ngayakeun sareng nu diayakeun.